tarik ke 5 menit itu ngopes deui. Neng. Ka pamajikan teh masih kini hayang kini. Ari sia Joni sok mengesalkeun sia mah. Goblok teh sakedeung we era dewek teh kumajikan. Pusing dewek si Joni kebaik. Kumajikan. Lihat. Aing malam minggu gitu ya. Mangsa. Sisar budak. Pulang sorangan teh. Bud. Datang pucuk ditiba da bahan ketiba. Kunaon maneh we? Pulang gitu. Keur pararusing. Pararusing. Goblok. Sing kunaon? Biasa ieu. Era long dijaga. Sokolok lu era sia mah kos jeung sasawa jeung aing teh. Eranya euy kumaha nya euy. Carita sawa buru kos nu kakara ngasan heula udut euy. San udut. Kan bae lah sobat udah lain urang teh kieu. Tak pikiran. Tepat heula. Maneh hayang kuat di laki kieuan. Aing boga solusina. Bener ieu. Make jeung teu bener aing mah. Iraha aing teu bener teh apa sakurada ieu ka dewek teh di baheula. Moal ayeuna urang bener da ieu mah pan masalahna harga diri lalaki. Sip. Jadi harga diri lalaki teh nyata kuat kikieuan. Kurang dibejaan mah carana. Kurang ka dibejaan carana lah pokona main. Awas bohong. Aman nyaho aman pokona. Jadi kumaha carana ieu teh? Mana yang nyaho carana? Heeh. Ayeuna ka mana pamajikan manehna? Aya di jero keur ngamek. Di jero. Aya keur ngamek. Mana ka mana? Pan maneh teh hayang nyaho lain carana supaya kuat kikieuan, pan meureun kudu dipraktekkeun heula ku urang jeung pamajikan maneh. Jadi engke teh apal kelemahanna teh kumaha. Jadi urang gampang ngajelaskeunna ka maneh. Tapi aya benerna oge. Cicing mah daguan di dinya cicing. Cicing daguan. Bagus jam sabaraha itu tadi? Gus. Yuk, enak orang ngobrol di luar. Ya. Aduh, jadi kumaha ya? Jadi kieu bud, aya nu geus kapanggih ku urang panyakitna teh. Jadi kieu anu mata kunaon maneh babarian ngulapes pas waktu kikieuan. Jadi eta teh pamajikan maneh teh gewana alus. Tah ayeuna mah tinggal di manehna. Sabenerna nu kudu diubaran mah. Tah ayeuna urang boga solusi keur maneh. Ka ieu ieu cau lain sembarang cau, ieu urang cau menang ti guru urang jauh pokona mah ieu mun tas gunung jeung lautan. Tah ieu jadi engke maneh tiap kali maneh arek kikituan jeung pamajikan dahar heula ieu cau sagegea. Nah, ngan wayahna ieu kan urang jauh perjalanan jadi kudu dimahar. Jadi aya maharan lah ieu 100.000 we. Siap. 100.000 arek. Arek. Sok aya kitu mah tah. Enggak teh ada pamajikan. Kemarin 100 nya. 100.000. Kembali lah. Kembali nu penting maneh kuat itu harga diri bud masalahna. Nya. Kitu we urang da buru-buru itu rek liar deui. Nya kitu nya, hayu. Oke. Nuhun yuk. Oke. No.